al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasu sinfani alimun wa muta'alimun wa sa'iruhuma hamazun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin, para kiai, para tuan-tuan guru, para sepuh bina sepuh nu nampak haladir di payunan urang sadaya. Hapunten teu wiji-wiji uji simkuring, insyaallah teu mengurangi rasa hormat sareng takdim. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu barokah. Wabil khusus al mukarram selaku pimpinan pesantren Kersana Kiai Haji Marwan beserta keluargina ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pesantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahi Taha Rasulillah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahi Taha Rasulillah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatur pejabat pemerintah ku pribados dipika hormat
para santriyin wa santriyat baik mukimin oge anu bade duwihkeun enjing diintikolkeun. Urang doakeun mudah-mudahan para santri sing karenging ilmu anu manfaat. Tukang son eta na travel nataekeun saeutik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia anu hirup di alam dunia tangtuna hayang menang kabagjaan, moal menang kabagjaan ti Allah. Manusia lamun hirup secara sembrono mantap didasari kunaon ku ilmu. Nabiullah Adam alaihi salam para hadirin diurukan ku Allah ku ilmu. Mantak ilmu teh awal sagala-gala ialah ilmu. Mantak anak urang moga-moga sing baroga ilmu. Kunaon kudu diilmuan lantaran ilmu teh obor teh cacaan. Ketika urang teu boga cacaan hirup jelas bakal poek, bakal lempang sakaparan-paran. Maka moga-moga anak-anak urang, dulur-dulur urang nu keur ngararaji sing dibarere hidayah taufik ti Allah. Jelas lamun urang geus boga ilmu hirup manusia bakal aya bintik-bintik dina kamuliaan. Sehingga kiai-kiai baheula ari istiqomah sarukses teu ka para mamang terutama anu bade intikol khususna umumna ka urang sadaya. Kuring teh tadkirah niat ti imah ka diri kuring usikum wa nafsi bittaqwallah. Kunaon kiai-kiai baheula sarukses, kunaon kiai-kiai baheula begitu pohara, sehingga kiai baheula mah dakwahna kieu Pak Bu, kiaina nyaring masyarakatna hees, jadi nu nyaring ngahudangkeun nu hees. Ari kuari mah lain kitu, kiaina nu hees nu hadirna modal, kiaina hees masyarakatna pararaeh. Ai baheula mah lain kitu, kiaina nyaring masyarakatna pareureum dihudangkeun bisa. Ai kuari mah teu kitu. Sehingga cek Habib Abdullah, cek Habib Abdurrahman As-Segaf, lamun urang dakwah, mun urang istiqomah hayang boga manfaat terus istiqomahna, baik segi dakwah maupun segi urang ngamalkeun ilmu, maka kudu ngabogaan opat perkara. Sanajan henteu sampurna aya di urang. Moal bisa cara nu baheula mah minimal urang ngalap saeutik, memper-memper rek mirip pala hadirin. Tapi lamun nu opat perkara teu nyangsang di ieu jelema fala tadharun natijah, maka moal bisa ngabuahkeun hasil. Opat perkara ieu modal pikeun urang kabehan. Hiji cek Habib Abdurrahman As-Segaf, modal pertamana az-zuhud, dua hilim, tilu pala hadirin wal hadirat al-aql, opat al-mudarah. Hiji zuhud, ieu nu paling hese. Naon aya zuhud teh? Zuhud teh lain teu meunang boga dunia, ulah cinta dunia. Sanadan dunia berdatangan ka awak urang tapi dina hati urang eueuh, itu zuhud. Contoh guru-guru urang gampang nu baheula mah nu rada belah dieu belan abuya Cidahu, abuya Cilongok, abuya Kadukaweng, abuya di Barugbug di Serang. Dunia berdatangan tapi manehna teu cinta dunia, itu zuhud. Laisa zuhud alla tamlika dunya wa innamaz zuhud alla tamlika kad dunya. Bila salah surah. Laisa zuhud alla tamlika dunya walakinna zuhud alla tamlika kad dunya. Zuhud teh lain teu meunang boga dunia. Zuhud teh ulah cinta dunia, ulah dikuasai ku dunia. Tingali kiai baheula Al Imam Abu Hanifah
Imam Hanafi dagang. Syekh Abdul Qadir Jailani boga toko internet ke 1000. Imam Junaidil Baghdad boga toko emas 1000 toko. Laisa zuhud alla tamlikat dunya walakin zuhud alla tamlika kad dunya. Zuhud teh lain teu meunang boga dunya, ulah salah surah. Justru kiai baheula tani, kiai baheula dagang. Apa tujuannya? Ulah toma kabatur. Para hadirin wal hadirat, justru main usaha lain sekedar untuk memperkaya diri, tapi usaha pikeun ngabantu masyarakat jeung nu bararutuh. Ulah hayang dibere bae, kudu daek mere. Lah ieu laisa zuhud alla tamlika dunya walakin zuhud alla tamlika kad dunya. Rada gati ngomong kenana. Nah iyalah harese para hadirin. Maka pantas ma aktsarus syajar falaysa bimuthmirin wa ma aktsarus tamar falaysa bitayyibin. Loba tatangkala tapi teu buahan, loba buah tapi teu aramis. Maksudna loba jelema nu boga ilmu tapi eueuh kapinteran teh hanya di dieu tameng. Loba bala hadirin nu pinter mah tapi teu dipake amal ibadah. Loba tatangkalan tapi teu buahan. Loba deui buah tapi teu karasa amis. Daek ngamal mah tapi eueuh ikhlasan. Ieu nu hese. Ma aktarus syajar falaysa bimuthmirin wa ma aktarus thamar falaysa bitayyibin. Loba tangkal tapi eueuh buahan. Loba buah tapi eueuh teu karasa amis. Nah mata kiai baheula zalaruhud. Urang mah moal bisa ngan lamun hayang juhud tuturkeun ke juhudi eta ke juhud kene sarua. Nah awas baheula Imam Abu Hasan Sadili para hadirin. Imam Abu Hasan As-Sadili aya wali nyawan ke manehna. Abu Hasan Sadili cenah wali gagah, wali kutub, tapi deuleu imahna mewah. Terus cenah kudana nu bagus baheula zaman wali, kuda nu bagus zaman sahabat ge kuda di negara Maroko. Hebat, gangkung, kuat, mulus kudana. Masya Allah para hadirin, cek eta wali cenah Abi Hasan Sadili barak aing ulin ka imahna, kueh patalaya, cai nu kumaha bae aya, inuman nu kumaha bae loba. Jadinya ai sufi mah tasawuf ulah sok ngajakan batur, serangan deh. Ulang moyak-moyak batu. Geura benerkeun be awak sorangan. Geura ngarokok be samsu, engke ge hasepna ka ambu. Dak di mana nih rokok samsu ieu? Tuh kitu pan. Teu kudu aing ngarokok samsu, aing ngarokok samsu. Ulah pikiran batur, nek naon? Pikiran be awak sorangan pala hadirin. Cenah Abi Hasan Sadili wali. Cek manehna cenah wali gagah, wali kutub lah. Ja buktina kadaharan numpuk di imahna. Deuleu cenah kuda ge hayang mewah pakaianna pan Abi Hasan Sadili mah gagah bae. Meuning gagah hatena ka Allah tibatan tukuplukan horeng hatena juri. Eta Abi Hasan Sadili hebat. Begitu mesem be Abi Hasan Sadili. Oh, cek Abi Hasan hayang nyaho anjeun ilmuna. Mohon cenah kitu. Syekh Abi Hasan Sadili hayang naik kuda jeung Abah. Pan Abi Hasan mah bumina ge tingkat. Gagah. Masya Allah, kudana hebat, dangdanana hebat, gitu. Tilo kupluk, orang ilmu tegablak dunia teboga kukuplukan, nesanu mereka, sadu ngarunyaan. Masya Allah. Eta cek Abi Hasan Sadili, ceng gara naik dengan apa kuda? Naik kuda eta, wali dia jeung Abi Hasan. Bawa cai setengah gelas, awas kue pun ngeplok cek Abi Hasan. Tetek ya cai 10 ngeplok. Begitu dibawa ku Abi Hasan eta wali ka gunung ka kota ayo eta wali diberi buat nyeklan kelas kotikian dia bisa ngeplok beres datang ke mana aceng tadi neuleu naon cek Imam Abi Hasan Sadili keur kukula dibawa naik kuda neuleu pemandangan tuh boro-boro ningali cenah sayhuna abdi memperhatikan gelas bisa ngeclok boro-boro neuleu gunung neuleu awewe neuleu sagala-gala neuleu
pemandangan da ieu nu kumartikeun cai bae. Nah, mama ge kos kitu. Dunia patalaya. Duit loba cek paribasa, imam mewah teu dideuleu ku mama. Laisa zuhud alla tamlikat dunya, walakinna zuhud alla tamlika kad dunya. Hate urangna ulah dikuasai ku dunia. Jol bengariu ngarep-ngarep berkat pesek beureum eta nu kitu nu kudu dibedil ge. Gitu. Ari ngomong doang nu heueuh zuhud aya teu dibere besek mamarahan. Nah eta jauh keneh pan urang mah kadinya mantak moal bisa tapi minimal memper pala hadirin saeutik atuh sakeclak atuh iyalah bab zuhud pala hadirin wal hadirat hese Haji Jamaluddin ge bisa ngomong doang pan urang mah ngurek bae hayu Kak ngariung siap malikeun lumayan menang berkat pan urang mah kitu bae pala hadirin geus mun pantes ikhlas kabagi-bagi cek Imam Ghazali aya 3 kelas kelas kahiji kelas kedua kelas katilu leus teuing kelas katilu ge surga 8 leus teuing urang kelas 8 ge nu penting ka surga amin ya rabbal. Nah hiji cek Imam Abil Hasan teruskan ieu Mang Haji Marwan pan ieu janjina ge pan jakulana ge leuleus keneh keur datang ti Mekah ieu aduh asal datang be maka dia ge atuh geus datang mah geus be jangan doang geus tadi. 2 pala hadirin wal hadirat kudu ngabogaan sifat hilim. Naon hilim? Ilmu anu ngabuahkeun manfaat. Boga ilmu teh lain dijieun pangaruh supaya masyarakat nurut, supaya loba santri, supaya disebut abuya, supaya disebut mama, lain gitu. Tapi hilim itu ilmu nafi', ilmu anu ngabuahkeun amal, ilmu anu ngabuahkeun akhlakul karimah. Pala hadirin wal hadirat. Nah ieu loba kuari andai kata teu aya hiliman hanya ukur urang ketika eueuh hilim dina awak urang hanya batas pinter doang karena boga ilmu diamalkan eueuh hiliman. Pala hadirin boga muridna hanya sabatas pinter moal sabatas ngamal. Iya cek Habib Abdul Rahman As-Segaf bener hanya ukur pinter doang atuh jang naon pinter doang naon hartina atuh urang ilmu satrek ilmu saguda ari tama eueuh sama sakali buahan atuh jang naon. Sedangkan ta'rifna ilmu nafi' al ilmu nafi'u tazidu fi khaufika minallah. Ilmu anu manfaat eta ilmu anu bertambahna urang sieun ka Allah eta manfaat sanajan boga parukunan ceng Masya Allah kula boga babaturan teu pira ngamalkeun parukunan Masya Allah istiqomah asal boga santri dioper mana ka kedu kawang jakal cenah ulama ya ka haji ngan sampai parukunan doang praktek salat teu bisa ulama hanya ukur cai nu dipake wudhu suci eta nu sah dipake suci aya genep terus rukun wudu aya sakitu rukun salat aya sakitu ulama unggal poe teu ngamalkeun amil dia teu bisa ngaji amilna teu magahkeun jurumiah dia teu bisa jurumiahna. Masya Allah hanya ku parukunan dioper santrina ka Padarinca anu dioper ka Kadu Kawang. Masya Allah eta ieu mah kudu muji bab dunyana anakna 8 masantren imana teu kabocoran boga mobil eta ge diberekan mobil ladang parukunan cenah pohara ya gitu tiba tanu ngawak-wak dalil be nu diome dalil ye atuh naon tuh pala hadirin hadirat tah iya perlu sifat hilim nu ditetepkeun dina santri mantap kori loba anu paling termah kan eueuh kamanfaatanana boga santri aya kadang-kadang ngan sepet sampai pinter teu sampai ngamal moal cek Habib Abdullah cek Habib Abdurrahman moal sampai ka ngamal sebab eueuh sifat hiliman dina awak sanajan teu bisa kabeh eta hilim model urang cukup setetes selana. Masya Allah geus hilim teh penting ketika Rasul Isra Mi'raj dibedah dada ku malaikat Jibril diasupkeun sifat hilim ka Rasulullah. Nah iya atuh jang naon ilmu saguda
Pala hadirul hadirat. Yelah hilim. Mantak mun hayang aboga hilim, aranan anak masih hilim. Insyaallah teman numpuk hilim di awakna itu. Moga-moga orang bararoga amin. Ya Rabbal alamin. Taya ya. Pala hadirul hadirat. 2 tah. Masuk lobatnya mengaji marwannya ya. Atau 4 teh cukup. Nah. Gitu. Nu katilu cek Habib Abdurrahman kudu ngabogaan al-aql. Naon? Cerdas. Kudu cerdas. Apa kata Nabiullah Isa? Kun kat tabibil hadiq yatrahu dawa fi maudhi'id da. Jadilah Anda seorang dokter yang cerdas yang bisa memberikan obat kepada pasien sesuai tepat sasaran penyakit. Ya, lamun pasien nate ya budak leutik berarti obatna ieu, penyakitna panas, dosisna sekian. Tah diinumkeun cager jeung henteu atuh Allah tah manu nyagerkeun mah. Tapi ketika tepat sasaran cek syariat biasana sok cager umurna 7 tahun penyakitna panas tah meureun ieu obatna cek dokter iya obatna tepat sasaran dosisna kudu sekian. Eta ngaranna dokter cerdas. Ulah ieu mah budak leutik dibere obat kolot dosisna sekian motinya ketika orang nyokot atau mawa masyarakat tu barodo ulah macam-macam ngabejakeun anak ka masyarakat mah ulah ngomong toriko ulah ngomong hakikat ajak jelema tobat ka Allah praktek wudu ke teu baragukeun. Jadilah Anda dokter yang cerdas. Kun kat tabibil hadiq. Ieu cek Nabi Isa yatrahu dawa fi maudhi'id da. Jampe Isa ke teu baragukeun. Ajak masyarakat kita tarobat ke Allah, ajak kita sholat berjamaah, ajak kita akur jeung dengdengeun, ulah siring hewaan jeung sajabana, ulah neraka nu teu pararugu. Berarti Anda bukan dokter yang cerdas. Kun kat tabibil hadiq yatrahu dawa fi maudhi'id da. Eta Nabi Isa nu ngomong. Maka lamun urang berhadapan dakwah jeung sahaya berhadapan anak matak nu kaopat kudu ngaboga sifat al-mudaroh. Apa al-mudaroh? Sesuai bisa menyampaikan. Ya urang teh ye keur kuari teh magahan dakwahna di hareupeun santri berarti kieu magahanana ulah diakurkeun jeung tukang ojek. Pugu ieu mah jeung tukang ojek. Ceng sabaraha kalimah? Atuh moal nyawa. Ai mubtada kudu dibaca kumaha? Atuh moal nyambung. Etan teh al-mudaroh nu kitu. Contoh aya jelema bodoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah haji kula mah ya Allah rumasa, salat kula mah kilo, ngaji kula teu beuki. Terus ai pagawean anakan be pamajikan. Ya kula mes-meh mah hayang ieu. Masyaallah, kula mah nyantoy isuk ka sawah, sore ka sawah, Robbana Karim. Kula mah kieu hirup ieu masyaallah. Kumaha ieu tapi kula hayang bener. Takun kat tabibil hadiq yatrahu dawa fi maudhi'id da. Ulah didalilan nu kitu mah. Lieureun batur. Bukieu eta ka cuk Allah Subhanahu wa taala babe. Mentang-mentang karak dikaluarkeun. Laju main dalil belak leuk tak ka dalil. Kumaha ieu abdi kieu? Oh, atuh kieu ka sapamangih kula mah asal kakak niat bener be niat tobat. Ulama ieu salat daekna maghrib doang kumaha kula atuh bagus daek daripada henteu mah kakak daekna kakak maghrib doang bagus nu kitu karena Islam lalai kan dia mah kitu atuh lalai keluar maghrib doang cek urang hade bae daripada ulama kumaha ieu masyaallah ulama salat jarang ya Allah ieu kumaha tapi kula duh ka ai niat tobat mah tenang bae cek guru kula ge sanajan dosa sagede gunung karang aya ditobatan mah bakal beak tapi teu aya istilah dosa leutik aya dimayangkeun mah pasti jadi gede geus kakak boga dosa gede rumasa nuhun rumasa tapi kakak tobat insyaallah kak bakal diampura dosa ku Allah geus kudu mah kakak samampuna ulah mah hayang maghrib doang isa mah hayang bees hanggeus mah kakak bae nu penting kakak ulah kaduruk imah beulanan ieu mah kun kat tabibil hadiq yatrahu dawa fi maudhi'id da. Urang hareup dakwah di hareupeun
lamun padagang ulah diakurkeun jeung mahasiswa. Moal ngarti kumaha kula ai kakak nonton pagawean, kula mah dagang. Ieu dagang kula teh kula mah kieu dagangna ieu. Lamun bagus kula bejakeun goreng. Kumaha jelemana mun loba duit teh kula bejakeun bagus. Mun ulah eta maka ngabohong teu kena kitu mah. Oh teu endah, teu endah. Anu endah kumaha? Bagus bejakeun bagusna, goreng bejakeun gorengna ngan modal dagang ulah dibejakeun. Oh kitu. Ulah make dulu dalil heula jeung nu kitu mah. Engke ngadalil mah hareupeun santri jeung santri. Nakarat kecuali jelema geus ngarti. Pak Haji kumaha hukumna anu? Meunang. Kumaha hukumna anu? Teu endah. Jeung nu bodoh mah geus sakitu heulana. Kumaha bajukna anu? Ceukna kitab anuna ge kieu mantukna. Anu atuh lieureun batur. Mata kiai baheula teu loba omong, endah. Jeung jelema baheula mah nurut samina wa ta'na. Anu gore mah lain, Pak. Coba dina naon mantukna halaman sabaraha kitab naon. Bener sih tujuan nama. Namun santri jeung santri bagus, tuker ilmu, paham, hadirin. Tapi jeung nu bodoh, oleh macam-macam. Lieur. Jeung nu bodoh mah. Bener teu? Boro-boro ku ngarti tungtuna sanggup beka ditu ngaji ge. Mantap, jadilah Anda seorang dokter yang cerdas. Anu kaopat urang teh al-mudarah. Bisa berhadapan jeung saha yang ngomong. Lamun ngomong di hadapan umum, tamsil lobakeun, cek aboya ti santri mah. Supaya cepet kaharti kudu bodoh. Panu bodoh mah kitu dalilna, aing teu kaharti tapi aing nyotot ieu kaharti. Opat sifat lamun geus nempel di jalma, maka tazharun natijah. Bakal tembok natijahna. Naon natijah? Natijah teh hasil. Bakal mayang hasilna ketika istiqomah, mayang istiqomahna ketika jadi pendakwah, bakal mayang dina dakwahna lantaran serutak saeutik nempel opat sifat pala hadirin wal hadirat. Maka muga-muga pala hadirin ya Allah Rabbana Karim berkah ngayakeun walimatut taparuk ieu putra-putri urang sing ditempelan sifat nu opat tadi. Ulah leutik hate teh dia cenah. Ngas dia cenah dia mah lain anak kiai tipe jauh turunan. Deuleu bapak dia cenah pegawena melak dangdut beuti baheula. Can perangkat deng aing cenah tukang melak dangdut jadi kiai ieu. Ulah kitu teh. Las teuing dia mah jadi kiai los, dia bapak dia lain dari kiai lain naon cenah. Teuing nu pokolot dia nama cenah aing teh nyaho. Ulah leutik hate, beres semangat anak. Ieu. Hayu ceng teruskeun. Ku emak jeung ku bapak hulu dijieun buntut dijieun hulu, nu penting aceng sukses. Kumaha carana bae? Ai geus syariat mah. Jadi naon ge? Kumaha Allah geus syariat mah. Kitu. Terkejodohan can syariat. Bener teu? Beres semangat. Jeung mang santri nu aya di dieu kabehan ya samalingping umumna. Kitu sing sumanget. Urang ulah sanajan anak tukang ragaji. Teh dia mau ka mana? Ka mana tukang ragaji? Mun teu guang-guang deui bapak dia ge cenah anakna. Ulah kitu eta mutuskeun pengharapan rahmat Allah. Benar? Ya. Imam Ghazali. Sakitu Imam Ghazali. Imam Ghazali teh eta Pak, ye, Imam Ghazali teh gaduh rama Nabi Muhammad. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Eta bapana teh ngaranna Ki Muhammad. Ai kitu bapana kiai gede. Lain. Bapak Imam Ghazali ulama sadunya nu ngaran kitab Ihya. Eueuh. Ulama sagagah Imam Ghazali sadunya ngan hiji Imam Ghazali doang. Ai kitu bapana naon? Bapana mun hayang nyaho tukang benang. Kumaha? Kieu eta zaman harita bapana, ya Allah, asal neuleuk kiai anu, wali anu, ya Allah, cek bapana Imam Ghazali cek Muhammad. Gusti mohon abdi sanes nyalakeun kudrat iradat Gusti kunaon abdi baheula henteu bener-bener tuh henteu doang wali ieu kunaon abdi teh henteu bisa ibadahna doang kiai anu kunaon ieu kula teh henteu bisa jadi seperti wali nu eta ya Allah lamun memang kula geus terlanjur teu bisa ya Allah paparinan abdi ya Allah putra anu seperti wali nu ieu
Masya Allah, asal panggil jeung wali nu hiji deui. Ya Allah Gusti, jadikeun putra lamun abdi memang geus teu bisa. Doang anjeunna ya Allah, putra abdi jeung putri abdi, turunan abdi, jadikeun doang kiai eta. Terus eta Imam Ghazali, bapakna teh Ki Muhammad, setiap ngadeuleu kiai, ya Allah, abdi resep amat ibadah wali eta ku pohara, ya Allah, hilim sifatna, karunyaan ka papada. Rabbana Karim, mun memang abdi ya Allah, teu bisa ya Allah, abdi geus terlanjur ya Allah, paparinan abdi ya Allah putra anu seperti kiai eta. Diijabah doana. Dibere 2 anak, hiji Muhammad, 2 Imam Ahmad. Imam Muhammad, iya Imam Ghazali. Eta ngarang kitab, nu gagah. Masya Allah. Nu kadua Imam Ahmad, ahli thariqah, tokoh sufi, nu aya di negara Iran. Masya Allah, wusul ke Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Karim, Imam Ahmad saha aduna Imam Ghazali. Pala hadirul hadirat. Kuat kitu tabatur mah. Masya Allah, bahkan Habib Ali Al-Habsyi, asal ibuna manehna keleutik na umur 7 tahun, panggih Kiai Anu, lumpat ke ibuna. Ibu, angkatkeun pandangan ibu. Aya naon Ceng Ali, aya naon Kasep Bager. Angkatkeun ku ibu. Saatna ibu ngadoa ku ari di payunan Allah. Kumaha Kasep ngadoana? Jadikeun Ali anak anjeun supaya doang kiai eta. Masya Allah, ibuna gajah-gajah ngadoa. Gusti anak abdi, putra abdi namina Ali, jadikeun seperti kiai eta. Masya Allah, ulah leutik hate. Urang teh pal hadirul hadirat. Ieu Imam Ghazali, Masya Allah, hanya sakitu. Ya Allah, cek Imam Ahmad, cek Imam Muhammad, mun kaula memang geus terlanjur, ya Allah, jadikeun putra-putri kaula doang kiai eta. Bener, diijabah ku Allah doana lantaran doa orang tua. Doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doana kolot kan jadi anak lin ibarat doana nabi ka umatna, dina pada wajah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Geus ibu ge ulah tingkat doakeun anak ibu. Gusti gampang kieu kitu mah. Ieu anak abdi supaya soleh doang guru. Nah, geus sakitu. Ulah tingkat. Ieu mah teh dia bener-bener teuing dia. Apa dia tukang ngaji teh nyaho. Bapak kolot dia tukang borondong. Waduh. Cenah makolot dia tukang gaplek. Pan geus eueuh nu pesijieun itu diala cenah. Eta mutuskeun semangat. Ulah pala hatiul hadirat. Masya Allah, ternyata pas gitu Imam Ghazali pala hadirin hadirat papana tukang benang. Ya Allah, diangkat ku Allah darajatna gara-gara bapana mementa ka Gusti Allah, dibere anakna hiji Imam Ahmad, 2 Imam Muhammad. Imam Muhammad Imam Ghazali, Imam Ahmad adina Imam Ghazali, tokoh sufi nu aya di negara Khurasan, negara Iran. Masya Allah, ieu riwayat wali tah. Pas gitu geus urang teh aya nu malah santren mang leleutikan ge seleran ti para wali nya, geus muga-muga urang katetesan para wali, amin. Cek santri ortodok, woi mun hayang nyaho santri mah internasional, ulah kamari balik umroh pala hadirin eta di ditu budak mah limping beje Gunung Kancana. Ditanya ku kula urang mana Cikosik, urang mana Wanasalam, jadi mukimin seberapa tahun aja dia? 11 tahun. Iya, 7 tahun. Iya, 8 tahun. Gawena di dinaon, abdi di kedutaan. Heh, gagah amat. Kumaha sakola? Henteu cenah bahaji abdi mah. Teu sakola teu naon, teu geus 12 tahun. Heh, gagah amat kumaha? Di kedutaan. Jadi dubes Indonesia. Urang naon? Orang merean cai. Oh, atuh wajar ya gitu mah. Teu kudu make titel ya gitu mah gitu. Cai iya bisa kita masan dia Haji Marwan ge. Heh, urang mana kemana? Urang Jembatan Kayu. Ai kemana urang mana? Urang Kamura. Ih, cek ulah. Eta santri deuleu. Naon nu diaji? Jurumiyah. Teu nyahoan kakak, ai jurumiyah sanu ngaranna? Imam Son Haji. Imam Son Haji urang mana? Urang negara Ajrumi. Ai Ajrumi di mana? Di Maroko. Internasional. Jaga bahasa antri jeung urang geus ngaji internasional mah. Ye. Di ngaji deui naik kana alfiyah. Sanu ngaranna? Imam Jamaluddin. Imam Jamaluddin orang mana? Orang Spanyol. Anu kamari ereh ku Maroko. Orang mana? Orang Spanyol.
Andalus pengarang Alfiah. Woi, di Eropa. Bu, atuh dol. Internasional deui bae. Masya Allah, pohara. Cek santri ortodok. Nu diaji nage kitab geus internasional aja Judi. Duh, lah. Urang naik aja dari kana mana? Kana Fathul Muin. Siapa ngarangna? Imam Zainuddin Malibar. Orang mana? Imam Zainuddin Malibar. Orang Malibar. Di mana itu Malibar? Hindia. Mereka hese di batin dek bonjae. Internasional deh bae. Kak. Masya Allah. Ngaji kitab naon? Kitab Qiraat Imam Kisai. Orang mana? Orang Baghdad. Internasional deh bae. Tuh cek saha. Mantak santri mun geus manas melesat ka internasional. Sebab atuh masak tadi dina interkasrol. Kurang kumaha? Mantap kudu syukur. Deuleuk santri mah. Ngaji nage dulu nu ka Maroko. Kitab di Maroko. Kitab naon deui? Kitab Iqna. Dikarang ku saha? Khatib Asy-Syarbini. Orang mana itu? Orang Syria. Geus internasional deui bae. Eueuh ecek-ecek eueuh sukan muncul eueuh. Nu diaji di dieu. Kabeh gedeuleuh. Alfiah, Fathul Muin, Takrib, Jurumiyah, Safinah. Nu diaji Safinah paling rendah kita pikirna. Siapa pengarangnya? Safinah Sisina. Syekh Salim bin Sumer. Orang mana Syekh Salim? Orang negara Yaman. Geus internasional deui bae. Eueuh ka. Eueuh sugan Citorek eueuh. Eueuh cenah Baduy eueuh santri medel internasional kabeh ge. Mantap ketika geus melesat mamang istiqomah, pokponira. Anggus deh. Ulah teh kate. Teuing geus datang ka imah mah. Mantap cekolot ya kieu baheula ngomongna. Ai mah santren ulah nganiatan jadi nanaon. Tapi lamun geus balik ka imah ulah sieun teu jadi nanaon. Bener ceng, ai geus datang ka imah mah. Cenah aceng teu jadi tukang ngajarahkeun bae hade. Kuari tengah jarahkeun mahal. Ulah gagah aya jelema assalamualaikum waalaikumsalam kasarta. Jeung sakaka teh ya sarti. Ayeuna maksudna buku kieu. Bapak jeung ibu teu bisa jarah. Jangan ustad nu nganggur. Jangan badag ieu ustad nganggur. Jangan ustad nganggur. Ayeuna nih buku kieu ya hampura bae. Kumaha? Aduh, tadi udah aja ya. Ada masalah kakak. Masalah kumaha? Hayang jarah. Oh, maksudnya kumaha? Hayang dijarahkeun. Kamas ka mana? Ka makom indung bapak kula. Pan ngadada kamat. Tadi keur beuting ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi dicekek. Kusaha? Ku indung bapak kula. Mata teu kawa ieu kuari geus teu ngeunah dahar teu ngeunah sagala-gala ye. Jauhna naon di mana? Waduh. Tak kesempatan pikeun ustad nu nganggur teh. Beka imah kudu jarah moal endah. Mun teu jarah bahaya Kak. Sabab ieu lagi kuari murid bulu punduk kitu ya. Aya nu nuturkeun ieu. Atuh aja loba nu nuturkeun naon bae. Moal endah Kak kudu jarah, moal endah. Jarah moal endah Kak. Waduh, lain rasani kula ge murid bulu punduk ieu. Buku heutan mangkana daripada dicekek kakak bohong tadi waduh teka wawa ya. Ayo guys jarah di mana makom gede ngan kieu tadi ya iya mang ya cek santri kumaha ieu jarah kuari mah paketan waduh maksudna kumaha make paket kuari mah lain ieu bae nangaranna lain wifi bae lain pulsa bae maksudna kumaha aya paket komplit terus aya paket sederhana maju aya paket murah aya paket komplit yasin sakali kulhu 33 pujina 300 doa panjang lojor waduh ari paket sederhana mah teu make yasin kulhu doang 11 puji 100 kulhu 11 puji 100 doa sedeng nu katilu paket murah kumaha tah mah kulhu 3 puji 11 doa Robbana atina laju tadi ai paket komplit mahal beda eta mah 1 juta waduh
Ari paket sederhana 750. Ari paket murah 500.000. Waduh. Cek pemajikanna teh sarti geus ka sarta, nu penting ulah dicekek belanan. Cokot paket murah geus. Kayak gampang urang hayang nyokot paket mahal mah teu bae geus boga duit bekarang cokot paket mahal. Nu penting ku ari urang ulah dicekek bala ku hidung bapak. Hong cek kitu mah. Langsung Pak. Ustaz di mana makomna di gede ayo. Sangaranna eta. Sangaranna kakak ieu indung. Odah. Oh. Ai bapak Odih. Oh iya. Langsung. Padahal paket coklat paket murah ya, cepat paket murah. Ilang ada misalnya Fatihah. Allah ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Allahumma shalli ala hajat mamat. Hajat naon teh si mamat? Ngan 5 menit kaji jarana ge. Tak sagedeng amat pan paket murah tadi ge. Oh, bisa gitu mah. Nu penting ulah dicekek beulana. Tuh. Heuy. Bu. Tapi mah aya paket komplit mah. Woi, bener. Bulan hareup buka milik main. Tat. Wait. Ana ka sarta. Woi, tenang. Ana paket komplit. Woi, imah kudu mau tas we molen dah cenah. Atuh beda pan komplit ieu. Bu. Molen mau sama juta kandat. Oke. Rokok natan? Atuh iyalah. Beda deui, sampurna mil dong 3 bungkus. Nanti duit mah kudu wae. Langsung eta ustad nyusul lah biasa tilok ge. Paket mahal lain deui. Make minyak kijuh dina ge ti mana ge. Seungit ya banyak langsung ke dehe bener. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil fatihah. Kok talangap. Naon artina? Bu, Pak ya. Ulah menang dongeng doang. Ketika orang boga ilmu mah anak teu kudu nitahkeun deui. Ceng, kena kitu ya, cek iya cek indung bapana. Coba mah teu nyaho eta kana amil jurumi teu nyaho petekul muin komo petekul qorib mah. Coba mah yang ada yang coba aceng coba yang ada yang mah mulai jauh-jauh. Mah yang ada yang eta bae cenah hadorot ya sok. Hayu mah tenan. Kudu bisa ceng hadorot. Ulah aya santri baheula nipu ka kolot, ngaji tilok non tilok. Geus kula bisa kudu mah hadorot mah. Coba yang ada yang jeng lain waru lain albasyah. Gak sudah letih kate. Dalah tuh Imam Jamaluddin, Imam Ghazali orang Iran, Imam Kisai, Imam nan ngaranna khusus Al-Quran qiraat, nu orang Khurasan, nu orang Irak, nu orang Saudi, nu orang Mekah. Masya Allah, ternyata internasional. Ulah letih hate. Peda cenah dia manaon anak tukang ojek, dia manaon anak tukang tampe, dia manaon anak tukang tapai. Dulur, kadang-kadang para hadirin wal hadirat, nu eta kadang-kadang nu berhasil. Betul apa tidak? Lamun nyaho kerbab dunia, Pak Harto, anak petani, Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto, Bung Karno, para hadirin wal hadirat, rata-rata nu sukses. Ya di golongan tadi ternyata para hadirin wal hadirat. Tah ieu geus urang ulah leutik hate. Lamun kula nerangkeun sejarah atuh kula teh atuh turunan ti umi atuh lain kiai. Ja umi kula mah anak tukang wudu. Umi pribados Allah yarham. Moga-moga dirahmatan ku Allah. Di alam barzakh nanya. Eta teh atuh lain anak kiai, lain anak abuya. Hanya umi kula teh tukang wudu. Hanya pedagang gorengan, hanya pedagang pisang goreng, hanya pedagang kopi di sisi jalan, hanya pedagang bala-bala. Mantap kalau umi angkat-angkatan jeung kuring, mun aya tukang gorengan kudu meuli. Aya uduk meuli sakitu beuli, aya gorengan beuli. Naon mi loba amat besar gorengan. Umi inget baheula aing mah tukang gorengan bala-bala. Tukang gorengan. Cau. Da umi malah anak kiai. Umi malah anak nanaon.
bener ngadidik anak-anakna ku hayang baru ke anak nu rada bener nu rada soleh cek agama. Alhamdulillah ku doa jeung ku kayanganana para hadirin lain ibu kuring lain anak kiai hanya pedagang tukang duduk, hanya pedagang tukang kopi di sisi jalan, hanya pedagang bala-bala. Rabbana ruddana maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan kemuliaan ke santri-santri nu aya di Malingping ya Allah. Ruddana maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan kemuliaan anjeun kepada santri kiai nu istiqomah ya Allah. Manfaatkeun ilmuna ya Allah. Mugi-mugi putra-putri urang sing disarolehkeun ya Allah. Ruddana maraddan jamila. Ya Allah, jadikeun santri-santri kiai-kiai nu aya di Malingping sadayana ya Allah, terutama murid-murid Kiai Marwan ya Allah, jadikeun ulama anu soloha, ulama anu soleh nu ngamalkana ilmuna. Muga-muga aranjeunna ku Allah Subhanahu wa taala dipilih hamba anu bade dipasihan kabagusan ku Allah Subhanahu wa taala. Ruddana maraddan jamila. Kembalikan deui kemuliaan anjeun ya Allah ka para masyarakat nu aya di Malingping, khususnya masyarakat Langgong dan sekitarnya ya Allah. Ruddana maraddan jamila bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syekhina wa syekhi masyayikhina wa bi karamati auliya illahi taala wa bi karamati jami'il mu'alliqil kutubi syar'iyyah, khususan bi karamati sayyidi Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani ya Allah. Ruddana maraddan jamila ya Allah, jadikan putra-putri kami ya Allah anu saroleh solihat ya Allah, anu takwa, anu ibadah, ahli takwa, ahli ibadah, ahli ikhlas ya Allah. Ruddana maraddan jamila. Kembalikan deui kemuliaan Allah ka kami jeung ka ibu sepuh ka orang-orang tua kami, ka dulur-dulur kami, ka tetangga-tetangga kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur muga-muga aya manfaatna, laras hidayah taufik ya Allah. Eta mah kepaduan kuring ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.